kara eling pertobat muninga wayang sawengi nu sae amon kasaksi menangetan sayakti kurang tangtos kaharti saha nu rek ngahargaan iwati bangsa sorangan cinta kana kabudayaan sami cinta kabangsaan manuk hideung manuk bibir dikepung di papanggungan makhluk ageng makhluk ayu mung Gusti anu kagungan Serikaya kemangajan kemang bonteng di astana samudaya nutungaran si horeng makirasana saat kita seuri atuh geuning. Aduh ewon aing duh. Aya naon Akang? Gusti Nu Maha Agung sanajan aing hirup baragajuh tunggu di parut catang dilumpak cik paribasana. Ari kitu kumaha Kang? Kata jeung membawa kacapi jang naon teh. Aing geus nyeka kacapi aing sok gagas ras ka itu ras ka dieu. Ras ka itu ada kumaha cenah Mang jang itu teh. Duh ampun. inget meureun Ingat dek teh duh. inget kana naon Ingat kepada memori-memori yang telah lampau. Nostalgia. Yang telah kelewat. Duh, ampun teuing euy komo dina zaman goromolan mah heula. Aing di bawah nyumput di tengah sawah. Perubahan ku Jarami Bener dituruban ku Jarami. Ketir Kang ah. Ketir derede di Surabudi ya. Nya. Bari jeung dewek ngehep-hep. Akang nembak geuning Hah? Akang nembak pelecus Nembak bujur aing. Aduh, ngan tembakan aing mah da keunana lain kana kulit, Kena naon? kena irung. Baik kan bau tamaga. Duh, ampun teuing Ramon. Kang? Heueuh dipikir dibulak-balik mah urang teh bulan puasa anu teh lin. Nya kitu kumaha Kang? Sajabana urang tinggal laksanakeun ibadah puasa teh. Tah lajeng. Heuh da pugu urang mah bulan puasa mah pan eueuh na beuh. Nya suwungnya Kang. Namun bapak tani mah ninggang dipeceklik di Tah teh. eta lah nya kitu Mang jang itu mah inta. Tah ku hari ieu sok sanajan beri jeung urang hirup peceklik ayeuna perlu urang teh ngalestarikeun budaya urang. Tah eta penting. Naon sababna? Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Oh aduh. Mun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksak. nya bener Tah ayeuna ampir laleungitan seni-seni urang baheula, seni-seni tradisi. Tertimun cek bahasa Indonesia. Tertimun cek basa andone maneh mah. Indonesia Oh. Kang ah. Tah ayeuna urang lestarikeun sok sanajan bari urang heureuyan. Nah, ulah juga kulir oge nya Kep. Sok sanajan bari jeung kulir oge urang teh sasat urang berjuang ningkatkeun
seni urang seni budaya urang Tanyeurkeun kah? tanyerkeun urang sararea malah manar jadi manfaat boh keur dunyana Nya. boh keur akhiratna boh keur lahirna boh keur bati Boh. heeh Batin. oh batin gitu nya Batin madagang atuh. heeh cak kitu mah cak penting lah anu penting mah nya eta urang teh asal ulah maling Bating. maok Maok. nyopet Cepet. yang sajabana mana teh eta Mun nyokot teu beja meunang nya Kang. heeh masih lain Eta nya Kang ulah. tayina urang eta wan dewek mawa kacapi Geuning akang na bisa ngacapina Kang. hah Bisa ngacapina. wah jangan hina ka aing Sana ka sanajan deng. aing kuku petot deuleu ngacapi mah dengekeun ku si lain le Cing sok kuah dewek we yang ari soalna mah hah Siapa pecakan yang nyawa yang tapi ngacapi oge urang mantun tapi lain mantunnyaan ieu mah urang papantun Papantunan. papantunan duh i sok baturan urang euy Ayo, Kang. hah Eta leungeun teh kengkong pan. ulah tabrakan euy duh ampun aing ah hah Sok pecakan. ngarajah heula aing bantun kudu ngawarajah lin Ieu bubuh we. Raja Paminah cenah. cek kolot baheula teh mageningan bismillah nirakam nirakim Nya. sok sanajan bari jeung basana teu bener teh baheula mah mati Mati. heuh naon sababna sabab baheula mah cenah kolotna teh geus mororopot naon Maripat. teh eta maripat Meropot na tidinya atuh. Cenah hong. saheulaanan kitu meureunnya Nya. jisim kuring neda pramisi kalayan amit-amit paralun malum anu kasuhun hampura anu diteda Nya bener Kang. Pumawantun jisim kuring hahaluangan papantunan Alah. punten ka ahli pantunnyaan Nya unjuk-unjuk nya Kang. unjuk-unjuk kasadayana ieu mah papantunan sanes mantunnyaan tetep ieu mah papandayan papantunan salah hewon Papanahan. tetep ieu mah papan tulis papantunan naha ewon ari dewek salah wae giwir teh kapina-pina teu ta atuh ayeuna amitna teh kasadayana ahli seniman Nya. Duh. anu di kulon anu di kidul anu di kaler jisim kuring neda pramisi kasadaya ahli seni Nya ka ahli teknik oge komo ahli teknik kaopleter wah kasadayana sami hapunten ieu mah bade ngiring hahaluangan manawi jadi panglipur kalbu pangbebrahmana aduh beres atuh kanu teu damang etang-etang nyangakeun sabda panglayan ku jalan kieu pan aya babatur mah ngeunahnya sadar rongkeng babakti Kang tah ayeuna unyukan teh kasa Kang nyaeta kakak sepuhan ahli seniman waya di Bandung Jalan Muhammad Toha saha teh Kang nyaeta Bapak Nano Es Krim Nano Es eta bisa apa huing ulah kitu Kang hapunten jisim kuring ieu hahaluangan sok sanajan bari jeung sainget-inget kitu kayaanana ulah dianggap nu teh hideng mereka teh ulah dianggap nu hideng ieu mah anggap nu teu hideng beres Kang hitung-hitung radio butut beres nya Kang malam beres sok terus Kang anu ngageugeuh di marga Hayu Raya nyaeta Bapak Cece Raksa Dirja aduh nyaeta bos rumintang siang uluh tekantun anu aya di marga Hayu Raya keneh nyaeta Bapak Idi Amin alias Asep Taruna aduh anu goreng patut tapi nyari anu tiga orang kerdil hanteu kantun Kamang Ibing Bah Kabaya nu di Cijawura nu ngageugeuh di mana tah anu ngageugeuh deui di Cidawura keneh nyaeta Bapak Haji Muhtar teu kantun anu ngageugeuh di Gede Bage Bapak Haji Barjo nyangakeun ieu babakti 10 kaneun nya sagala rupi diayakeun nya leutan-leutan ya
cai teh, Cai. cai kopi, Cai. cai nyusu, Cai. cai sumur, Cai. cai mulang, Cai. cai maling, cai ngocor ka astana. Kang. Nun. Bisa mecakan, Kang? Hah? Bisa mecakan, Kang? Oke. Siap, Kang. Sok cilaing aja nek won. Cisi mabdi akang pada mecakang mantun ngaguguh kanu ngaguguh akang di Guriang 7. Waduh, di Nyata ngaguguh di dian recording ka Pak Wawan. Ka sadaya nu ngalengeuh ngaguguh ka para operator sadaya. Hanteu kantu Kasaha di akung. Kambos dia nyaeta Mas Adi. Aduh. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasayanana jisim kuring alhamdulillah bisa meuli calana. Nuhun. Nah, atuh ari sakedik mah make dibikeun. Aduh, kitu orge kahadean eta teh ulah teu ditarimakeun. Rezekinya Kang. Tuntong ngoro kitu da urang mah saperak dua porek oge diarah. Nu gede eueuh nya Kang. Nu gede eueuh nu leutik teu aya piraku. Kudu teu ditarima mah eta mah kahadean urang. Kahadean dunungan. Nya Kang. Atuh mugia wae ieu anu ngalingihan di dian rekor mugia ieu dian rekor teh sing aya di udara salalawasna. Ayeuna urang nyamat deui Kasaha. bade unyuk-unyukan nyaeta ka Bang Dani sareng Ibu Teti Saleh anu kasenengna bandrek sareng bajigur. Nunggu geugeuh di mana eta teh Kang? Anu ngageugeuh di jalan Kucubung. Hapunten jisim kuring hahaleuangan. Pilih ka koer ka toker gitu nya. Pilih kaloer ka toker, pilih kasabit nami keur alit kasebat asma keur budak. Nya bener Kang. Teu kantun kapae ka Gandara. Ngeugeuh di mana tah? Nyaeta anu kantos ngiring dina film teuing nanahaon poho deui. Oh, aya Kang segala. Teu kantun kapun bapak nyaeta Bapak Rama Prabu Dana Setia nyangakeun ieu bubur kacang. Mugi ditampi kalayan kabingahan. Sareng ketan beulumna gitu Kang nyangakeun. Ngahaturkeun nuhun kana kagegelanana. Naon tah tidinya Kang? Nyaeta bade masihan saragam panayagan sanajan bari jencang sok oge. Elah. Teuing isu pageto mah. Kaputna. Teu kantun nyaeta ka Bapak Dedi De Iskandar pengarang novel. Nu ngeueuh di mana eta Kang? Ka Ibu Aam Amelia nu di PR. Allah pikiran rakyat emang. Atuh anu aya di Padasuka Bapak Dele Dalang. Saha tah? Dede Amung Sutarya. Bapak Dalang Dede Amung. Nyangakeun ieu babakti hayam Bangkok mugia katampi geura adukeun deui. Allah, babakti Mang Jai. Hanteu kantun nyaeta kapun lanceuk Eyang Anom anu aya di Giriharja. Saha Kang kakasina? Nyaeta Bapak Dalang Ade Kosasi hapunten anu kasuhun hampura anu ditenda. Nyangakeun babaktina nyangakeun. Nyangakeun babaktina ieu eupan kangge nguseup ka saguling. Saha di Kang nyangakeun. Hanteu kantun ka akiwat mah anu kagungan ajian kasemaran. Atuh ka emot oge teu kantun. Ka Padasri tadi mau Kapada Sri nyangakeun ieu babakti jisim kuring oge teu kantun kanu linggih di Majalaya Pak Ateng Pak Oteng nyangakeun. Halo mengkol Kang. Mengkol deui ayeuna Subangnya Kang. nyaeta urang mapai ka Subang. Saha di Subang? Anu aya di Jalan Cagak nu di Siseuti. Saha tah? Nyaeta Bapak Ayub. Eyang Ayub. Eyang Ayub nyangakeun ieu babakti peuteuy sabeungkeut. Teras ka kulon tah. Ka kulonna atuh nyaeta Ka saha Kang? Kagarok ge Kabah Anik nyangakeun ieu hayam jago. Sareng Mang Aga teu kantun oge Bah Aga anu linggih di Cijengkol. Saha di tah? Bah Engko anu linggih di Cijengkol, Bah Mod anu linggih di Cijengkol nyangakeun ieu binih buncis mangga geura pelakeun cing mangpaat cing kapetik hasil kaleubeunna. Mugi kasari kabuktinya Kang. Nuga kasari kabukti jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa. Nyangakeun
kaset gahel-gahelin teh Kang. Nyangakeun ieu kaset ti dian rekor gahel-gaheleun. Alah, tamih nunutan. Tamih nunutan. Benar. Etang-etang pangjajab kulem. Jeung tibatan urang ngalamun teu puguh mending ngadengekeun kaset dian rekor lain iklan punten ieu mah ngabejaan. Eta mah. Pada gapleh mah mending. Oh, jakem. Tah kumaha eta? Ka mana deui Kang talah? Tekantun kasadayana koleha-koleha ka pamumung aya anu aya di Ciamis nyangakeun ieu babakti lawon pikorsiun. Lawon pikorsiun. Ka urang Kuningan kirim Kang ka urang Kuningan. Ewon. Bulan. Ayeuna urang nyaba ka wetan. Kawetan ka mana Ka Kang? daerah Kuningan Lur Agung. Tata sok-sok kayaknya sok. Nyaeta ka Ciwaru Bapak Ikin. Halo. Tekantun ka Bapak Kumis anu lingih diandamui nyangakeun ieu pangradinan 10 kaneun tekantun nyaeta kanu di wilayah negara nyaeta Bapak Umjana. Umjana. Anu di Lur Agung nyaeta Bapak Kusma nyangakeun ieu umur lumayan kangebus. Ke Bapak Ajum tasakeun Ka Bapak Ajum nyangakeun di wilayah negara nyangakeun 10 kaneun. Salakan si Akangnya Mang Jai. Kuhal eta Nya. atuh pangna urang mipit amit ngalamenta nete taraje nincak kamalanung tiglari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan teu aya sanes pilih aya itu sinareng ieuna. Tunggu Hapunten tina kalapatanana maklum eta malepatna rupina bae tina kakaliruan pribados. beres Mang Jai. Atuh cenah benerna meureun tina agama. Sabab dina agama ge ditetelakeun urang teh yen kudu tapakur, tadakur jeung tasakur. Urang teh nyaeta kudu ngaji diri. Nyaeta ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang. Sing wawuh nya Kang sing wanoh talah. Cing wawuh cing wanoh geus wawuh mah babari pisan barang penta. Moal asa-asanya Kang. Moal asa-asa. Nya bener kitu. Sabab ngaji mah ulah ka kulon, ulah ka wetan, ulah ka kidul, ulah ka kaler, teuing apruk-aprukan aya teu panggih mah anguran geraprak gerateangan di tengah. Kalangsung gorengnya Mang Jai. Nyaeta bisi kalangsung. Sabab lamun urang sasar di alam dunia di akhirat ge bakal linglung kitu numutkeun katerangan. Saur sata teh Kang, saur sata. Ngarajah sakitu bae mugi ditampi kalayan kabingahan. Bilih kakirangan maka deh. Pilih aya kakirangan mah pangnamihankeun deui. Da puguh jisim kuring nambean kikieuan. Bilih karuhun senengeun wayahna we sing seneng mah kitu tah. Atuh dina waktos ayeuna mangga ewon Bulan. urang ngawitan ngalalakon teh. Hobi Kang ayangnya hobinya. Nyaeta urang nyaritakeun di hiji nagara teuing nagara naon disebutna ngan eta nagara teh kasebutna nagara subur makmur gemah lipah joni woloh jinawi aman santosa kertalaharja. Gemah lipah teh aya Mang Jai. Cek dalang tah. Cek dalang ka Asep Sunanar. Perusahaan mana teh Kang? Maru aing ka Asep Sunanar teh. Heeh. Beres. Nyaeta Nya. dina waktos ayeuna nyaritakeun hiji nagara anu teu puguh ngaranna. Nah, atuh teu alamat nagara teh Mang Jai. Aya hiji raja anu ngarajaanna teh nyaeta Raja Sakti Mandraguna Punjulya Papa waspada permana tinggal weruh sadurung winara. Sadurung winara. Raja teh Mang Jai teh. Nyaur patih caritana. Halo. Patih. Oi. Ka dieu patih. Cek sata teh segata. Ceuk raja. Raja Singa. Ting raja singa, ting raja naon. Lulun nuwun ninggi Gusti jisim abdi unyuk sumangga aya parantos di payunun salida dampa Gusti. Patih teh Mang Jai. Ngaturkeun semua pangabaktos ka unyuk panjenengan puputun kemang kadaton semaheun abdi-abdi di saeuseun negeri Gusti. Ya, ditarima patih. Mantep alamat raja. Sajengna tu purwa dampa salida pancingan kersani malan jisim abdi aya pikersana. Halo. Patih hakep teh. Seuri taraja teh seuri. Seuri barakata. Loba kabungah raja teh. Amis budi taraja. Ya bener. Nyengir sama poe.
kieu pati Duh. pangna dicalukan ku kaula dina waktu ayeuna pati timeuleun Gusti nyaeta kaula teh aya hal-hal nu bakal ditepikeun ku diri kula ka maneh mangga sayogi taragasang nyemutan kaula Beres pati ieu duh. kaula teh hayang nguji rahayat urang Duh. nyaeta cenah di negara urang teh numutkeun beja kaula oge menang santing bawaning angin kolepat bawaning gila aya hiji dukun anu eta dukun teh kawentar ka mana-mana kaceluk ka kana nyewu kaloka ka jana pria ka jamparing angin-angin ceuk beja Dukun mana Pak? Dukun mana teh? dukun di Peliman teh Gusti ari aya nama cenah eta teh di belah kidul tah wayahna patih maneh kudu ini tina waktu ayeuna ngan saacana ini maneh ayeuna init ka patamanan Halo. wayahna di patamanan kudu digali ku maneh yeun balong Oh digawe ieu patinya. eta patih teh nyaeta digawekeun di titah ngagali balong nyaeta da puguh patihna tadina ti Majalengka jadi tukang gali Patih tukang gali asalna mah. Batur Mang Ayut harita kene eta patih nyaeta nyalukan para petugas tengah peuting balan-balanna ieu. eta patamanan digali nyaeta dijieun balong dicayan Sabaraha poe geusna nya. teuing sabaraha poe geusna ngan digawe nama henteu ti beurang tetep ti peuting sabab Yerusiah nyin balong di patamanan teh nyaeta sangeusna jadi balong tuluy dicayan tuluy dieusian soang tilu teuing naon maksudna eta maharaja make melah soang dina balong Sarakah raja ya. sangeusna kitu eta balong teh terus dirimunan deui ku patamanan anu hararade anu endah atuh nepi ka balong teh teu kaciri tapak-tapakna acan urut ngali balong tadi bener rapi caritana ieu patih dek laporan ka raja Mata. netelakeun nyaeta raja teh nya patih terek ngabejakeun eta balong geus ka payuneun Sang Nalendra Dek laporan nang dek laporan nun Gusti nguningakeun itu balong teh parantos nyaeta di ruangan ku patamanan deui kalayan parantos di abusan soang kalau geus rek saya gawena syukur bating gaji ngan ulah wakan nagih ayeuna pati ladang digawe ngagali maneh sawios Gusti anu penting masyarakat kangge wangsul beres mudah-mudahan dibere ku kaula moal pedit kalau moal tak kitu Gusti atuh bari kumaha ayeuna ta ayeuna wayahna maneh kudu init ka hiji kampung eta dukun calukan bawa ka dieu geus tugas dewa ieu pating teh ini sekali Mang Ewon kulan kaula salaku patih geus menang pancen deui bae pancen naon Den ayeuna neang dukun uluh wayahna we bisi maneh dek miape menyan sabab maneh da can cager keneh wae panyakit maneh geus pada ngawiatan we Den bisi rek mihape teu naon ngawiatan we kanggo di Parawanten 2 kilo tekap dampal Gusti unyuk sumangga abdi bade nyaosan pancen ti Sang Nalendra nepangan mah dukun teh berapa ti caritana eta patih konur ti pangkonan Sang Nalendra mamanapan nyaeta lumampah maksad nepungan eta kidukun ini ti karaton nagara teka catur di jalan gancangnya eta kipatih nyatana harita keneh geus nepi nyaeta ka lemurna bapa dukun bekal sangu patih teh masalah ieu mah lain dukun ewon ti sakejen ieu tapi ieu mah dukun deui ngan ieu mah ngaranna genti tibalik ngaranna teh dukun jenih ti sake ewon dibalikeun we nya atuh ieu dukun teh nyatana kadatangan patih teh reuas anu taya papadana ngeleper
leungeun ngaleper keur mah ngaleper ti tadina mau teh bari nyisik rukun teh masalahnya panon ngaburileng keur mah geus ngaburileng ti tadina nyusul deuli jadi manjangan keur mah ponok ti baheulana salah ketang kumaha buukna teh buuk jocong irung ngadadak jadi pegek beteungna jujur alitan bakat tingku rewas kadatangan pati gancangna carita kumaha tah gancang deui wae nun Gusti nepi nya teh jisim abdi bade tumaros dupi salira teh saha anu ti mana teh ya kaula nuhun patih seuri teteh seuri ulah lalawara eta patihnya ngadenge dukun ngomong kitu bari ngadeg-deg seuri cenah ieu kitu ceuk patih nanya ulah reueus Bapak dukun kaula dumungkap ka dieu nepangan salira Bapak dukun kaula teu beudang pancen ti Sang Nalendra yen Bapak dukun kudu kabawa ayeuna kudu ngahadap ka raja waduh atuh ieu kidukun lir datang gelap tengah poe ereng-ereng rewas anu taya papadana masalah atuh ceuli cing jalalengeng suku raceleng bujur henteu meureunnya suku itu raceleng hilap mangewon wayakeun keun biasa hilap rewas eta mama dukun komo bari jeungnik dihadapkeun ka raja da puguh eta raja teh raja berwibawa nya berkomara nya berhiber pungpeng kaituk salah sama ieu mah raja anu binekastur bijaksana aduh beres nun Gusti Patih cing saurkeun atuh aya naon pungna eta maharaja kersani malanji si abdi Allah geus bare ketek deui we teh Patih seuri amis budi lah Pak teuing amis budi teruskeun Kang ulah reueus Mama dukun duh maneh sabenerna Mama dukun bakal menang anugerah ti Sang Nalendra menang penghargaan bakal menang penghargaan sabab maneh teh geus pisan nulungan ka jelema-jelema anu kakeunaan ku panyakit bejana sebatkeun penghargaan naon nya eta bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri ceuk dalang dalang mana teteh dalang mana Kang dalang mana teteh teuing dalang saha bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri ieu kidukun ngadangu kasauran Sang Nalendra wireh bakal dipasihan anugerah anugerah ti Sang Nalendra sumuh mang Gusti ceuk dukun atoh dukun teh mah atoh meureun bakal dipanggil ku raja menang rezeki ayo urang lumaku Mama dukun hatuh ieu Mama dukun teh nyaeta pamitan bade lebet ka kamar hias ngagentos anggeanana bade menekung jiga nanya bade nepangan ka Sang Nalendra ieu aki dukun teh ngan ngomongna raja jag-jag kedeh sama poho deui nya limburan teh tak kuhal eta ieu Mama dukun teh nyaeta dangdos nganget calana di calanaan deui samping di sampingan deui baju di bajuan deui iket di iketan deui sirah di sirahan deui aya henteu poho tah mah erloji na make di erlojian deui kitu Mama dukun hayu atuh kidukun urang lumampah sabab bisi kabeurang bisi kaberangan hayu buru-buru urang ini Bapak dukun urang ini bakat tingku rusuh eta dukun ti solewa dina golodog labuh meuni manginnya labuh meuni nyengir jiga doma keur moyan keur ngasin ngasin atuh ieu Ki Patih teu kuateun seuri
geus bere ketek deui wae. Pasrina tah. Itu seurina ke pati. Nah, sada body temen kan. Gancangna carita ieu kidukun lumaku lumampah ka nagara lumampah ka iring ki pati asaturkeun caritana geus nepi. Allah terehnya mangin ya. Tereh Bang. Akti atuh. Dugi kapayunan sang Nalendra tuluy ieu raja ngabagyakeun bagea kidukun. Oh. Berak atuh ieu kidukun teh diuk mun bakating kurewas jeung era atuh da komara raja lain lumayan wibawana. Raja teh atunya. Atuh jo bere ketek deui we patih teh seuri jeung seurikeun eta kidukun. Kumaha seurina? Itu seurina. Aneh tapi nyata. Tak ieu aneh tapi nyatu nyata teh. Nyata gitu. Nyate. Kidukun ulama ke jeung raga berayap ka dieu kakareup sabab anjeun teh rakyat kaula sajajar pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bau ka dieu kidukun. Nun Gus Bani subuhan dukun teh baganya gara ieu. Semaheun abdi salsi nagri jisim abdi pun dukun ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan. Ditarima kidukun. Alayan aya pikir saeunaon atuh pura dampa Gusti kersa dimalan jisim abdi sangat ajrih jisim abdi teh. Yo, Ceuk kidukun. Dina hate namah ngadoa we eta kidukun. Komo basa waktu di jalan masa panjang jalan manehanana doa ka binabiina. aduh beres tah. Muare ngadoa. Atuh ayeuna manehna geus nepi bungah-bungangang amarwata suta dina hatena wireh eta budi pakerti raja teh anu lain lumayan pikaresepeunana. Jadi henteu pikasieun meureun Teu pikasieun. Aduh beres. Kieu ieu teh mama dukun. Pangna diondang ku kaula teh. Allah. Wayahna sabab anjeun mah hiji dukun anu geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar jadi pangna kaula nyelupkan andika teh kaula teh teu ngeunah sare lamun peuting. Alah aya margina kumaha tah? Ari pangna teu ngeunah sare peuting teh ganeng di jero patamanan aya nu disada teuing naon nepi ka euneur ieu karaton nepi ka oyag aya lini liliwukan. Masalah tah. Atuh ieu kidukun barang ditanya kitu bunga. Bunga amarwata suta atuh Gusti teu aya halanganana jisim abdi dina waktos ayeuna mangga bade ngajian bade ngaruat nyaeta ieu patamanan manawi kudampa Gusti kaangge. Beres. Cing kudu kumaha ieu teh kidukun ceuk raja. Buat wae. Naon syaratna teh harus. Naon pangna ieu di jero patamanan aya nu disada. Saleresna ieu mah Gusti ceuk kidukun. Allah. Ieu teh sagawayah nyaeta neang ieu teh kedah kumplit sagala rupi pangradinan sasajen ku patleupet nangtang hujan ayeuna nangtang angin Nangtang pasea bubur beureum bubur bodas bubur naon deui? bubur koneng bubur hejo Make bubur kacang. bubur hideung bubur kacang Kade ulah bubur sutar kade ya. aya bubur usutan oge Lampahan teh. tong banyolan sia teh ewon ka aing kapan aing teh keur mantun dina waktu ayeuna isi naon anu kudu diayakeun teh kidukun ceuk raja. Beres Kang. Bakakak atah bakakak asak bakakak hirup bakakak bawaeun aya. domba Domba ini. meh hideung jempe ewon geus didangkur ku aing Make domba ini henteu. make domba ini kencar-kencarkeun
sagala rupa pangradinan lawan bodas lawan beureum lawan hideung lawan koneng Lawan belang. sabab ieu teh numutkeun kapercayaan di sim abdi mah nyaeta nyutat tina amarah loamah sawiah mutmainah Aduh, lain ya apik si Akang eta pamanegan kidukun benar Kang. jadi pangna ieu di patamanan aya nu disada teh ieu kedah ngaruang hulu eme Loh. tah bakakakna kudu dihadiahkeun ka kidukun kitu ceuk kidukun atuh ku raja teh dipercaya bari seuri dina atina ieu raja Bingah beurnya Kang raja teh. tapi dasar raja binaksana Halo. dasar raja binekas eta maha dukun teh henteu dikukumaha istuning diajen pamadeganana da puguh rakyatna ku anjeun Halo, kitu Mang Jail. caritana ieu dukun teh balik rangkad ringkid bungah amarwata suta bakat ningku bungah mawa harta kekayaan engklak-engklakan disebut garelo budak sakola oge teu didenge Butuh raja bakat kaya. ningku bungah eta mangul harta kekayaan kaya-kaya ning bakakak tumpeng duit ongkoh teu karasa calanana morosot gitu kaayaanana Untung tenung hulu domba ge. kitu eta kidukun bakat ningku bungah tuna lampah kidukun Allah, salajengna kumaha tah? Tuna deui wae. kacarios ieu diraja deui he patih ayeuna mah wayahna bieu mah nyaeta ngunang dukun tah ayeuna wayahna di ieu nagara teh aya hiji pandita Loh, kapanita eta Mang Jail. ayeuna urang ka panita tanyakeun naon anu jadi sabab Cing. ini ieu patih teh neang panita tapi ieu patih bari kukulutu sabab buruhna can katarima Kukuh etanya. kan katarima ngalamun di tengah jalan sabaraha aing dek dibayar ku raja kitu dina hatena Geus balitungna hate patih tanya. kitu kaayaanana caritana nepi ka hareupeun panita ieu patih ngahormat heula punten maha panita punten Halo, beres. Assalamualaikum ceuk eta patih Allah. Waalaikumsalam Ceuk. warahmatullahi wabarakatuh asup eta kipati satarabasna dibejer beaskeun teu ding-ding kelir genang siloka yen titah ku raja nampi pancen ti sang nalendra wayahna bapa panita kedah lumampah ayeuna keneh kedah kabantu Udah di panita aja. dasar panita mah jalma waspada mangga urang lumampah Seuri patihananya. Nya. ini eta panita diiringkeun ku patih Halo. panita tanda tanya naon pangna dek nyalukan ieu raja jetut panita ti Tajong Eda. patih nempo panita ti Tajong seuri deui itu seurina eta ke patih Halo, nah patih begitu. sanajan seurina pika ijideun eta patih teh tapi naha seseurihan wae tapi nyari kitu oge Kumaha seurina Kang teteh? ngeus kapan kadenge kita tadi oge geus lain Nanyakeun. jempet ti seon ieu hebat ke Nanyakeun teu naon atuh. duh caritana geus nepi eta panita ka payuneun raja Kumaha tuh? kieu maha panita Make kendaraan naon nya? purwa dihaturanan linggih teh teu aya sanes kaula teh gandeng ari peuting teu geunah sare sabab di jero patamanan aya nu disada Halo. lajeng wae panita matak mantra rep sidakep sineku tunggal mate ni babahanan catur dia Ari catur. catur teh numutkeun katerangan teh opat ewon Ari dria Kang. dia teh angan-angan cenah masir budi cipta rasa Halo. Lajeng matek mantra gitu. serenge we ieu teh panita teh seuri Seuri naon? Panit mah seurina tah. atuh ieu patih nempo panita seuri milu seuri manehna oge ngan ditungkup da puguh di hareupeun raja Halo nya. sabab lamun seuri ngabarakata ka hareupeun raja cenah mah teu sopan Teu sopan atuh. naon tah ki panita pangna aya nu disada Cik. ceuk panita Halo. saleresna pangna aya nu disada di jero patamanan teh sabab ieu di jero patamanan teh aya soang tilu Halo, soang ini. raja barang ngadangu kasauran panita kitu dina manahna
ngarasa bangga yen boga rayatna panita waspada permana tinggal waspada permana tinggal Pugu da inti keur midur. Suka teh keur magawe ieu mah. Ampun aing. Mun suara kota Kang. Nuhun Maha Panita percaya kana kasaktian Panita mangga we gera mulih mangga nyangakeun kange ongkosna ceuk Panita sim kuring mah lain jalma komersil. Aduh. Mangga gera mangpaatkeun ieu artos kanu miskin sabab di negara urang teh masih keneh loba budak yatim. Masih keneh loba rana jompo bagikeun eta duit teh karana jompo jeung ka budak yatim. Nya sing walatlah Kang kayuyun ye. Caritana geus ini traja. Nya. Ayeuna Kipatih nyatana ditugas deui bae. Kemana yuk? Senah ayeuna di negara urang teh aya hiji ilmu kawalian, aya hiji wali cing hayanya urang uji pangartina. Khawatir ku Patih manjangi ye. Ini Patih wayahna keun kerumasaan mah kumaha engke geus dibuat korekat ceuk raja. Manya aya raja dibuat keun bae da ieu mah dongeng teh. Padahal ada heula. Keun nonton. Caritana ieu Ki Patih ini rampung Daud tutas pangandika jisim abdi dina waktu ayeuna bade ngiyang di pangkatan ku Kidalang. Mungguh jami anu jujur osok ngukur tangtung kujur laku lampah sok diukur tararahku gede waduh mun urang eling ka diri tang tumuka melinaan laku segala rejeng jejekan lamunnya kana awat ragatong sina balangsa sing bisa ngajaga akhlak singkiran laku minculan munjama anu balilu lampana sok ulai boga kekal lucu pomare kamalinaan laku teu make jejekan
kas nyalakan sok nimbulkeun panghinaan koma pindah pilempangan pedah manggi kasenangan kudu ngukur kaayaan sing ingat Mang Ewon kana wiwitan daek tulung tinulungan kanu leutik mikah keman caritana ieu raja nungguan Kipatih nyeri beheung sosongeteun khawatir kan liuk liuk deui acan datang keneh eta patih boa eta patih teh punung masalah sabab dititah ka itu ka dieu can dibere gajihna nya loh bisa jadi tapi eta raja percaya kana kepamadegan patih ronghea patihnya eta mawa wali teh penuhnya bereukeuteup teh eta patih seuri deui wae kumaha seurina tah patih sabab dina waktu ayeuna geus nepi ka karaton nagara bingah meureun kitu seurina ngajerekekeh we nyagan seurina bereketek deui eta patih sanajan can dibere gaji homo lamun geus dibere gaji mah seurina teh 7 kali kitu ngaguruh seurina ge mereka ngaguruh kadang-kadang gunung rugrug seurina dari patih eta doi sang wali sumping kapayuneun raja nun maharaja aya pikir saeunaon pangna kuring dicalukan ka dieu maharaja kaget anu taya papadana cing geura saureukeun aduh mahawali ceuk raja mata kieu sabenerna pangna kaula nyalukan andika teh daya sanes kaula teh teu ngeunah sare dupi anu jadi marga lantaran ceuk ki wali ari anu jadi marga lantaran mah teu lian naon teh yen kaula teh teu ngeunah sare teh ye di tengah-tengah patamanan teh di jero aya nu bisada jeung mata genjleung euneur ka karaton naon sababna moal teu karaget teh mun janji teh tapi ieu wali mah teu rigreg hanteu kaget hanteu reuwas hanteu molotot hanteu peureum istuning sacara biasa manusia henteu sieun henteu wani hirupna di alam dunya salerosna maharaja di eta patamanan teh teu aya sanes pangna ganeng ka karaton teh memang aya naga 3 atawa orai gede 3 di jero taman orai di wae teh mangin nya atuh ieu raja teh teu kuat pikaseureun naha ieu disebut wali tapi bet nyebut orai kana eta soang teh geus rupa-rupa padahal raja mah pan geus apal yen eta teh soang piraku mahawali ieu di jero patamanan aya orai piraku kabinabi patih seuri deui wae sabab patih oge nyaho yen eta teh di jero taman teh soang naha disebut orai ku ieu wali pedah parowek mun nya teh mah janji teh atuh ieu sang raja nyarita he wali Allah
Andika nyarita kitu piraku di jero ieu patamanan aya oray. Kira-kira pisannya. Tapi eta wali teu rigreg-rigreg teu beureum-beureum acan beungeutna. Teuneng ludeung hanteu aya karingrang. Lamun ceuk dina katerangan agama Islam tema istiqomah. Waduh, panceg anceg teu ungut kalinuan teu gedag gagina. Waduh. Beres Kang. Cicing dina jalan anu lempeng. Cengeng anu taya papadana. Teuing jalan sarapak kuliah. Uhal eta raja nanya deui, "Cing wali piraku pamadegan Andika?" Halo. Make jeung aya oray eta di jero patamanan. Teu kira-kira Ceuk wali deui, bisi teu percaya graprak gra bongkar eta patamanan tetep teh aya naga 3. Raja bari seuri. Duh. Patih oge nyekekek deui wae. Malahan ayeuna mah aya rentena seurina teh ditambahan ku tina hitut. Ada patih teu nalakta ke mah. Barakatak seuri prot hitut atuh ieu patih teh beureum beungeut keur mah geus beureum ti tadina. Ya, beureum satenya. Era ku raja untung raja teu ngadengeun. Untung tong. Anu ngadengeun teh ukur si ewon sorangan. Nah, Kang. Mangga patih mangga maharaja geura buka eta patamanan tetep ceuk kaula mah aya oray 3. Duh kurang bongkar ya pasti. Barang bray teh dibuka si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng. Aya naon tah aya naon. Yakin eta soang anu 3 teh bet jadi oray. Atuh ieu raja ngoceak patih oge ngajerit. Yen teh eta soang teh jadi oray kakara didinya eta raja jeung patih diuk lir anak ka bapa. Aduh. Eta wali disemah didama-dama dipunjung didama-dama hapunten tina naon pihak kalapatan simkuring. Disuguhan teh tak Kang. Para wali atuh mangga ka wali mangga urang sami nampi jamuan ceuk wali kuring mah tara barang dahar. Atuh naha ieu wali teh bet saciduh metu sakecap nyata. Nya terusna ieu raja guguru ka panita jeung ka wali teh. Patih kaula teh sabenerna ayeuna madeg init ninggalkeun karaton mihape nagara mihape korsi mihape kawajiban mihape jeung sajabana ti eta kaula dek neruskeun lalampahan neangan ilmu. Punyuk subangga kaula nuhun ceuk patih ngomongna. Bade jengkar kawali heula tanapi ka panita heula Gusti ceuk patih. Nya kaula mah ti wali dek terus ka panita sabab yakin waspada aya di panita. Make kenaraan naon aya? Saciduh metu sakecap nyata aya di wali. Sabab panita canyahoun yen eta di jero balong teh aya soang naha disebutkeun aya soang 3. Jadi yakin panita mah waspada permana tinggal. Wali ayeuna nyaritakeun oray naha bet jadi oray atuh saciduh metu sakecap nyata ieu wali mah nyatana yakin seukeut pangucapna. Ari dukun teh ngan ukur komersil eta mah ngan ukur hayang seueuh beuteung. Ta eta tapi ieu mah lain dukun-dukun anu roba tapi ieu mah dukun anu aya di dieu di nagara baheula anu ayeuna mah henteu kitu. Dukun anu dicaritakeun ayeuna ieu mah. Ieu mah nu dicaritakeun teh dukun baheula. Lain dukun ayeuna nu ayeuna mah balalagur taraki kitu uang. Raja bari sedih init ninggalkeun nagara ninggalkeun pamajikan dek init guguru teh neangan ilmu nundik pangarti motek tak pangabisa initna dibarengan ku kidung pangja aja. Sampun kanu maha agung ka Gusti Nuhun
jauh telu nu ti kidul ti kulon teu bisa ngancik ti kalir mah da puguh anggang ti wetan teu bisa tepi palias kena ka urang urang mah kakasih Nabi ti luhur sapaat Rasul ti gigir pangaping Nabi malaikat nu ngaraksa sahabat opat ngajaringnya isun rahayu badan nya isun panghurip Nabi nedak paralun kasuhun musik-musik nu keracalik ngubah-ngubah nu kertapa amit kasadaya Nabi maafkah para oliya sampurasun seueuh siwi Mun Kang mantun teh ada wek kieu. kayu nyuwun si Akang atuh jeung bisa mantu sabaraha panggilan anu dipanggil Kang Lamun dipanggil teh we. nya nyawa dipanggil sabaraha Ingat teh ieu heureuyan teh. sugan teh Akang Anu penting mah ewon urang ngalestarikeun seni urang. Urang tibatan naon ngamumule seni deungeun bari jeung basana henteu ngarti. Mending seni urang seni sorangan nyain. biaranya Kang Aduh, nyai ke mana? Kagum kan? Aduh, orang balik yuk ah. Kagak bisa. bawa kacapina gitu Bukan nama bawa kacapina beresan deh ya. Bang Mangul ke naik kacapina orang ngesan gitu ah. Bukan nama nanya gitu teh orang menghirup melin. oh Nu penting mah fardu kasamu sunat kalam. kalam Kalam.